Mana nu kamari naon maksudna eta? Pura-pura arek sasapu mantuan sasapu kalau kamu minta duit kasih papa. Naon maksud eta maneh? Teh urang teh teu dibere. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Sia mah rantai nage omean kuda ieu mah. Ya udah dari riwit wae. Ganti bana kuno gede mah ada ngeunaheun. Emang kudu dibawa ka dinya tah. Tah geus tah. Bukan ka puskesmas bawa. Geus alus. Oleh, tenang. Ya, ini bara lagi nih ya. Nyata. Bantuan ah? Bantuan itu mau sapu nanti. Kan Ayo. Ayo bapak si sana yang enggak. Awas kamu cebak-cebak lagi. Ditangin jam duit ku teh Reni. Banyak enggak gitu. Kurang balik heula. Kalau kabalik teh. Ye, cenah kita cenah majar teh eueuh. Naon nih gitu-gitu aja zaman nih koret Tuh, kadengnya teh. Buru tuh Tower. Dulu kudu sempat lihat kita jang. Tuh, aya. Teu sakieu-kieuna ieu teh. Urang mau. Nuhun ya. aja. Ka anggeusna rek mantuan teh mana deh Mana rek bantu sasapu teh? Sopi mana? Aku rek mantuan sasapu. Ari mana naon aduh sakitu-kituna pan eta teh jeung pangabutuh budak. Apa duitnya di mana ya dicekalna oge tadi ge ami HP ya jeung meuli sepatu budak. Naon? Sapu teh rek dibantuan moal sasapu sok bawa sapuna ka ditu kesalaki urang titah manyut sapu lain titah manyut duit aing mah. Teyang ku aing di mana manusana ayeuna ka mana? Awas ku aing siap. Aja. Ojek. Ojek, kau nasa? Ani pangatak latihan nak. Ojek. Tahu kamari pensire. Maya. Kau tarik deh, udah masuk mabok, Mang. Ini Terserah, dia. Ada apa? 20.000. Oh di kerja itu? Oh, nyata. Masuk eta pulang. Tuh, pulangan udah ditu tinggalin di pulangan. Sabaraha? 5.000 berenang. Itu anu dikata. Ya hayu antar deui weh. Kaditu deui hayu antar Da lebar ditu tadi sokot. Duit goceng. Ieu atuh. Kaditu mah bisi capek jauh. Ya saya ku abi ya digantosan 5.000 mah. Si Allah ini bager geuningan ka ojek teh aing Nuhun ya, Mang. Kamu cari. Gelis-gelis on awewe teh. Aja. Akhir nongkrong batu tadi. Aing. Menarik kan? Barang ieu Lo nggak menarik? Anjing gaya,
lumayan we. Jauh berenan. Deket. On awewe na teh. Hah? On. Balik ah. Saya jalan aing 40.000. 40.000. Atau on gitu mah komo bayar 40.000 gitu mah. Aing bak. Waduh aing ya. Aing mah narik nih kan ya. Ah nah, ada burang kene atuh. Tuh, tarik mah. Narik. Sok, tarik. Oke, siap. Biasa. Makan. Ah, bener. Kemana, Neng? Pasar. Pasar, siap. Hadiah. Maneh nu kamari naon maksudna eta? Pura-pura arek sasapu mantuan sasapu kalau kamu minta duit kasih papa. Naon maksud eta maneh? Teh urang teh teu dibere. Dibere naon? Ye, si Ai teh ngagoda. Kudu ngagoda. Cenah maneh nu ngagodana henteu cici Ngagoda. ongkos Ye, ongkos urang teh sabakan. Ye cenah buruhannya bakal Sedi sia kanu baik kanu hayam sedi. Emang belum baik ongkos lah. Boleh naon Namun kan neng deui da ing urang teh ini lieu da cici ye urang teh ngajelaskeun cici heula. sok maneh jelaskeun naon maksudna. Tanyakeun ka si papa enak urang aya naon. Maneh nu ngagoda jelas loba. Urang sok ayeuna bauna aya keneh papa. Aya Bau hayam. Kenapa ya urang mah penting mah ieu. Baku Hasil. maneh na ngagoda. Penting mah hasil. Awas. Ongkos. Aing. Apa aing narik teh? Apa kumaha teh? Dibayar. Siapa Aing mandi beureun? dibayar yung para saya di awen atau di itu nyong aing di peta ongkos gitu dibayar aing parah aing